hirup aing kumaha ya teh. Netes semplek nyincak semplak. Yang usaha kawas batur dengan pengusahaan usaha ke mana nunita macul-macul acan kamari aing teh tadi nama hayang bahagiakeun ka pamajikan boga kahayang museup can bebenangan can naon kalah tigu jubarkeun anu kitu teh mah teu daheuh ulur aing mere info paru hirup kudu kumaha atuh Gusti kabina-bina teuing yang hirup kawas batur jepajamanan meureun Allah hirup aing kikir teuing jol atuh mere-mere pagawean nitah-nitah babat tah macul sugan moal kikir teuing meureun aing teh hayang aja sarua wae ngabagjakeun pamajikan kawas batur tapi dah kumaha aduh ya Allah tah aya si Amang euy Mang sia deui geuning men kere di imah geuningan nek naon atuh lah ini ngabejaan itu gerame ayeuna aing keur pusing rame naon deui wae lauk teh lauk jor wae lah kamari geus sia nipu teu hampura eta memang teu kahaja mang apa lain salah uing teh mah salah nu ngabejaan penyerangan aing gara-gara sia tak ku ece sia pan digujubarkeun lauk teu meunang dicarekan ongkoh aing heuh ayeuna rame ayeuna maju jor wae aing mah geus teu hayang percaya ka sia lah ye amang mah sok aya di bejaan bener kalah teu percaya amang mah apa nyosorangan teh kesempatan mang ayeuna mang paduli lah aing pusing kesempatan pusing kunaon atuh ya mang kan pusing jeung pusing hirup teh aing teh hayang sarua kawas batur hayang kumaha mang pamajikan reunceung kawas batur lah oh hayang nyenangkeun amang gitu nya heueuh sarua aing oge tah ayeuna mang kesempatan mang nyenangkeun pamajikan mah sia mah beang kerok ye lain beang kerok bener mang yo buset kuat sama mobil ewang lauk mang alah geus teh percaya aing aya amang bombong lain ka anak kiai kuat percaya ka uing gubruskeun wae kamari ge pojongklok lah lain gitu eta mah keur apes bener amang ayeuna mah bener mang embung aing bener eta mah teu percaya aing mah geus teu percaya pokona ka sia mah tah mang gedeng permoni datang mang gagabah naon atuh ya mang uing bakat mang ya sieun soal uing mang si ulah gagabah ka sudah nyawa euceus gedeng permoni nya sorangan pan gedeng permoni gegel gila paur amang naon aing mah keur naon sih di dieu Iis eta sia mah mana naon panto ya aing keur ngejo tadi katinggang panto alin beneran atuh sudah oge kalau ngajodoh gue di luar beneran panto aing katinggang itu nyali kuat karunya ieu na pantona teu kurang naon pantona mah nyaho eta kos kitu ulu aing pindah tadi katinggang kudu sidinya niis lah parusing tah beneran tah katinggang kana sirah sirah mun sagede hulu aing katinggang panto ih aing mah kalah aja dong di dinya tuh eta ya beneran heula panto kumaha ya kayak heula atuh reureuh heula lah ih aing mah reueuh wae tadi ditepukeun ge tadi mah reueuh wae teh ka mana-mana atuh cek aing oge pan tong make panto segala panto ganti we mah ke samping kebat ye model mahnya dapur ku samping kebat ini alus kene kandang domba ge di pantoan di jandelaan di dapur samping kebat pantona aing ku samping kebat mamal ninggang hulu nya mau ninggang hulu tapi alabatan tenda bencana muni kudu ku samping kebat muni kahayang pisan kadaek bang beneran panto-panto wae oge tidak oge nya sing sabar we pancan meunang pagaweanna ge neangan atuh kos batur atuh pagawean teh tahu hoream ka ditu ka dia tuh nyapir atuh arina oge oh
kalah nitah nyapir atuh. Oh nyari kaditu menang we pagawean aing pusing pan. Oh barang hakan mah hayang unggal poe geuningan. Atunya piraku salaki kudu nyapir atunya harga diri atuh neh maneh teh ulah teman-teman teuing ka kami. Harga diri dari kira-kira tuh gablak naon mah tuh mending kana mantau ka mana we cek urang mah ada barang hakan mah unggal poe meureun hayang. Hayang harga diri atuh nih kos batur atuh ulah embung nyapir mah. Ini pusing soalnya teh naon tuh aing beas tuh tinggal setengah gelas deui itu keur kejo ge. Duit kamari pan urut pamere lebaran nomor 2000 nomor 1500 geus beak panena teh. Sabar kayak lah urang neangan. Tong salempang daerah rezeki mah geus aya nu ngatur. Kumaha ge. Aya bagianana sing sabar we heula. Oh sing sabar we da tunggal pe sabar we mah da paeh atuh lila oge. Kudu sabar. Aing kurang sabar kumaha coba oge. Naon atuh coba tuh usaha kos batur neangan, kos batur kumaha carana suka teu urang barang hakan apa moal. Ieu mah kudu awewe we perlu neangan di tu ka dieu oge. Pusing aing mah. Deui mah sok aing diserahkeun ka kolot sia sana mah da. Sok ka mana wae ngomong teh pamali teh ngomong serahkeun. Sia mung diserahkeun mah geuning sia aing wadalkeun sakalian atuh. Pusing aing mah. Usaha di tu kos batur neangan. Usaha bugu hararese usaha teh. Aing mah geus salah deui wae. Ceramah alabatan rotinan. Lah batur aya keneh eueuh nya disolokan. Aing teh kapikiran ku omongan si Samen. Menang-menang betok atuh aing. Sugan aya keneh lah. Bangkat teh. Pusing aing di imah wae teh lah. Naon atuh. Ayo atuh gerak benerkeun ieu pantau geus sore. Oh, ka mana jelema teh? Urus tunjung aing manungguan di dapur ditu palahan polohok we pantau lain di banyut kalau geuning kabur. Ih, teu hidang pisan. Kudu ku aing dewe beneran pantau ka mana coba geus burit. Pikiranna teh, duh aing lamun aya sakola buka kan wayah di sakolakeun deui da. Boga salah teh. Tuman. Aing butuh penting ieu pantau beneraneun, mantong teu hidang. Pikiranna sigana keur orokna teu diadanan meurinan. Teu hidang aing mah da. Lagu kowe kudu disakolakeun deui mah. Aing keneh mutuhna mah. Aing balik sa tingalikeun siapa aing. Marek ngulikeun eueuh duitna, gablek duitna mah ku aing pulikeun, kudu nitah salaki. Mantog di hanan. Ngawos ku etaan. Dilang segala rupa, 2 kali aing katinggang. Setelah manusia cilaka mah da aing tanggung jawab. Musingkeun sia mah.